Loba jelema numur yang parah dokter ieu ahli hikmat ieu kiai ieu teu cager-cager. Nah meureun aya sesuatu di dirina sedekah jadi cager teu saeutik teh jelema nu kos kitu entah tadi ieu pusing bae boga permasalahan teh anggeus pusing bae geus ka dieu geus ka ditu geus wirid itu tapi tetep bae pusing bae sedekah cager. Urang mah teu percaya sih. Jangan kiai ya kunaon hiji awak ge garuse bae aju. Nomor kadua puyeng bae. Panyakit ka dokter mah geus dicek dokter eueuh panyakitan geus dirongsen sagala geus di USG. Di USG masih mah tuh meureun hamil. Geus ada kiai. Ieu tentu teu cager-cager obat oh geus bae atuh geus kitu mah sedekah ya geus sedekah insyaallah ku sedekah mah dengan ayat ieu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha ke didoakeun lah datang ai dihareupeun mah datang ka imam kiai mah kos kitu cek cenah teh nya kunaon aing mental jampe ka jana minta didoakeun kita sedekah dasarna teh mah kiai bloon kita sedekah teh blot bedak ya Allah ya Rabbi aya jelema pelit kan jelema pelit mah bakal didaroakeun teu beres ku batur. Ingat ka dongeng Abah bae dongeng Abah teh akan aya jelema boga gudang barang sok dipalingan bae ku jelema teh geus ka ahli hikmat geus make herder geus dipalingan keneh bae. Ieu kumaha ieu carana bebejakan ka Abah. Kiai cenah ieu kula masyaallah boga gudang-gudangna tuh barang di kualingan teh beres-beres. Ya Allah ya Rabbi geus bake centeng, satpam, herder tapi tetep maling bisaan jasa cagen. Geus eueuh deui kos kitu mah ulah deui cara sedekah bae. Sedekahna ka dinya bae ka urang dinya. Sedekahan ge insyaallah mah. Toh, kiai kurang kumaha. Ih, hayu gerage. Sedekah insyaallah mah dilaksanakeun dagunyana sedekah. Kayak saminggu deui ka dieu sedekah. Bener bae, hebat. Nah, jelema datang dah tuh. Dek maling sianya. Dek maling nu pahajinya. Ya, goblok. Lamun sia dek maling, ye aing padahal dijanten naon teu. Padahal mah ngadibereji samsu doang. Tapi kan kabeuli eta jelema awas ya geura maling nu pahaji ye aing kalang dadana dititah teu naon teu ka sedekah teh manjur tah mah kabur atuh deuk maling teh meunang 2 poe kadinya deui aya deuk maling teh sia ka mana sia lontar-lontar kadinya deuk naik sia ka luhur jalan tukang deuk malingnya goblok sia ye aing tatanggana ye lamun sia deuk maling kadinya jeung aing sia tarungna teh cak pemalingan pun jadi kos kieu tuh ye. Tuh, eta gara-gara sedekah. Coba lamun teu sedekah, sedekah mana maling, taling habak. Eta sedekah teh kos kitu, taling. Enggak tanggung jawab aing geus. Emang kunaon si pelit. Eta sedekah teh nyat paman sorangan. Eta Abah teh dongeng Abah teh bojah ka harti kan urang logika ka harti. Lamun pelit eta mah sok inget ka dongeng Gus Dur deui bae. Ada Gus. Kiai keur di pondokna teh kan keur di pondokna teh nyana babarengan kuari geus masing-masing di imah. Geus masing-masing di imah kuari silaturahmi kan hangat tah. Pada geus jadi kiai. Datang pelukan alhamdulillah. Kumaha cerita anu alhamdulillah dan urang bisa magahan ngaji kieu. Geus wah usul ka balik cenah. Mun naon karang meuli hulumbe langsung diopor masa kalia. Dah diangsongkeun ka dinya 2 hulumbe 2. Dahar bareng kan santrina teh neuleukeun memangnya hulu beak gitu kan. Santri nu mawaanana pasti ceuk ceuli da wae.
kan eta kiai teh bari kieu baru susurian teh ngaranna ge atuh babaturan mondok ayo dar wah itu polona unduna cek eta ieu inti bae ku santrina aya meureun opatan mata santri kieu tahar gua ngobrol deui terus cenah ngomong celina mah moal di dahar geureun ya bagian urang nu mawaan geus kayak ngobrol tuh endah nawaran teh celina cenah cak santri ditawarkan celi dah oh iya aku impuk oh bener biak deh celi nak nggak sebab tempel badi itu kan itu lebayan leba dagingannya beren dagingnya tanda mentem tak iya data dagingnya tadi dibelahkan dibalikin deh cak santri itu biak tabah jangan kurangnya nyana di luar sini toel goblok cantik tolol di ongkoh sini toel kurang tuh kebagian sakit ngeditip baru uplek teh atuh dahar sono pantama dahar sono babaturan di pondok atuh bari kejar di kiai datang kadinya lain sadahar-daharna pantama sono gembul atuh sono mah pan dahar nyanang harewas letahna mah moal cek berarti urang kebagian letah urang dua sepatu geus kikiran we jadi sepatu dibukakeun dikitukeun tah letahna tah lagi ditarik cak santri beak kabeh beak dibulak-balik tinggal tulang doang aduh orang kebagian caina caina diangkat arah nasi tah Gus Dur mah lain naon nyana mah kos kitu tah di tukang kumaha teh cak santrina dasar kiai perlit cek cenah teh murid ge ka kiai ngadoakeun teu bener ka penuh pelit eta pan murid ka guruna eta di perlit kabeh ge beak kabeh jeung cai-caina teh cenah teh tah eta Gus Dur bisaan murid ge tetep ka guruna ngadoakeun pelit bae kurasaan pelit jadi teu ngadoakeun bagus tah mantap ge ulah urang lamun dahar-dahar ieu sanu mawaan da atuh pasingkeun jangan mawaanan yo urang lamun ngadahar kadu teh ulah deuk beakun ka apa ieu bapan si eta mah si eta mah jurig ge ngadoakeun teu beres jurig ngadoakeun teu beres tah mah kos ngadahar lauk jeung huluna cak meng teh tek uga ledeg gitu ujang aingan sakali cak meng atuh datang ka kuari larang sadan hirupna nya kos kitu ujang baturan saeutik-eutik acan wayahna geus atuh urang mun kado tah oh ieu nu mawaan saha ieu 3-4 nyamplung mah bikeun urang ngadahar ulu embe oh atuh ai letah-letah nama bikeun gitu bawaan tah ka ditu tah aya keneh pandai bawaan keneh nyana geuna pelit ceuk teh tah eta jadi eta sedekah teh sedekah masyaallah nyat paman urang sedekah nyat paman urang ka jadi kumaha ge be eta kodongeng Ki Asad da kan Ki Asad eta kapan murid ke Khalil eta kumaha gitu di masjid rame naon rame leungit sendal bae asal Jumat tarurun leungit sendal asal Jumat tarurun leungit sendal wah bebejakan ka kiai urusan kos kitu bebeja ka kiai atuh urusan sendal makan kiai ge kadang-kadang leungit kunaon bebeja ka kiai atuh di mana teh bebeja ka kiai bae jadi kudu leungit sendal ieu mangka ieu di lokasi kiai cek nya teh nu kumaha ieu cek kiai teh puai ge leungit goblok sia kudu bebeja ka aing tapi kan teu kitu kiai mah tetep we cek nya ke urang tarekaan lah urang tarekaan ngintip ieu ngintip itu tetep we di palingan keneh wa deui cek asal teh gengna ku aing kudu aya geng di dieu geng pamalingan ari panggil bere rokok teh panggil deui bere rokok deui bere duit kadang-kadang cek geng teh bager amat teh kiainya masyaallah ngomongnya nih kiai barangkali ada kerjaan buat saya enggak ada lah kalau mau mah tuh kalau hari Jumat di sini banyak yang hilang sendal coba di situ jadi satpam dah enggak usah sholat Jumat dah situ mah dah dan pamim aja dah kira teh udah tenang nyana ngerasa bunga kan menang mandat ti kiai ye paling nu maling anak buah aing cek cenah teh tah
eta langsung jadi satpam nyana didinya. Atau emang pamalingan lagi anak buahnya anak kabeh. Aman. Kunaon eta? Ji Samsu doa. Tah bere. Aman. Masya Allah. Kebelah dia Jumat, 2 Jumat, 3 Jumat nyana kieu bae di hareupeun masjid teh jadi satpam. Nyana mikir sorangan. Ge cek nyana di satpaman kan lain kiai bae. Tukang beca, tukang toge, tukang manja aing eleh punya anak. Ai sendal tukang beca ku aing di satpaman aing teh salat Jumat goblok ya aing mikir sorangan nyana. Mikir sorangan. Akhirnya kan nyana bebeja ka kiai deui. Hei, saya sekarang mau salat Jumat. Itu ntar sendal siapa yang nyatpamin? Cek Hasan teh. Udah enggak usah, cek teh sekalian situ beblokot dah. Ya enggak, saya mau sholat Jumat Pak Kiai. Ntar sendal siapa? Ntar banyak yang maling lagi. Ntar ada anak buah saya dah. Iya terserah kalau gitu. Mandat kasih siapa? Kasih anak buah. Dia dengan anak buah. Lu, gua mau sholat Jumat nih. Bos mau sholat Jumat? Iya. Atuh gak jadi geng lagi bos. Masa geng sholat Jumat? Jangan banyak omong loh. Udah, awas tuh ya, sendal gua tuh awas. Yang terutama sendal gua. Ya, sama sendal kiai sama yang lain mas bodoh dah. Awas loh ya. Kalau kedengeran ada yang kecolongan, lu yang gua babet. Waduh. Akhirnya si geng sholat, ya sholat Jumat Allah Akbar. Biasa sholat Jumat. Jumat berikutnya sholat Jumat. Cak itu anu dititat ya. Sia aing teh kapan geng kene manja aing titah nyat paman sendal geng aing. Goblok bari atuh aing mending sholat Jumat cak nanti ya. Dari barakos kieu mah enggak saya sholat Jumat, tapi jak kageng gua mau sholat Jumat. Entar sendal biarin lah pokoknya mah. Enggak akan hilang yang nyolong gua kita. Sial, biasaan ke kiasan eta mah soal mata waliullah eta kiasan mah. Atuh salat Jumat kabeh cak kiai eta. Entar kalau pada sholat Jumat ini siapa itu yang nyatpamin? Enggak lah, udah enggak akan hilang. Emang kan kiai dah geus nyahoun ieu padahal mah enggak ada dijamin dah sama saya dah. Geus nyahoun cak kiai sia ieu. Eta lawan ieu keur carita sedekah. Ieu nu kaharti kurang bae ku kaharti kurang bae sedekah. Je nu mantap kaji pendi di Mekah leungit sendal deui di dieuna malingan sendal bae. Asal ka masjid lagi sendal, asal ka masjid bohewel ieu lagi aya diajak balik lagi moal cenah geus kili gertil bae. Emang kunaon sendal leungit deui bae cenah. Aju kunaon teu kuat cenah panas. Ya rasakeun. Di dieuna malingan sendal bae. Atuh kabawa ka Mekah. Atuh ai kula makan merehan sendal. Begitu anakan sendal. Anakan kok jadi 2 ya sendal. Tuh, jadi 3 sendal. Masya Allah. Heran. Ieu zaman Abah bae zaman Abah. Ka Mekah babarengan keluarga kabeh. Aju pan baheula mah di luarin Masjidil Haram aya paranti sendal. Diasukeun ka plastik, ditaliat kula nu nalianana. Sekeluarga kabeh bareng jeung nu sejen-sejen lah dihijikeun. Tendeun di dinya. Beres urang keluar dibuka teu robah. Eta teh teu robah plastikna, eta talina ge kos kitu nya kula buka. Eueuh hiji. Padahal eueuh eta teu kaharti eta ge teu malaikat menyulusup ka jero bisan. Abah seuri bae abah seuri. Tah ngomong bejakeun lah. Sia deui ke. Sedekah teh Masya Allah luar biasa. Bedas sedekah mah. Encan di akhirat, ieu heula di dunia bae tah bedas sedekah. Nah ieu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Cokot ku anjeun Muhammad tina harta-harta eta sahabat anu tadi manehanana tobat hayang ditarima tobatna. Cokot jadikan sedekah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha anu bakal ngabersihan jeung nyucikeun ka dirina. Cokot ku Kangjeng Nabi seperti luna wa tasaddaqa biha ku Kangjeng Nabi disedekahkeun wa sholli alaihim Kangjeng Nabi ngadoakeun ka aranjeunana. Beuh inna salataka sakanul
lahum lantaran doa anjeun teh Muhammad ngajadikeun ketenangan, ngajadikeun rahmat wakilat tumakninatu, ngajadikeun tenang. Sebab naon? Ku doa Kangjeng Nabi teh biqabuli taubatihim, diterima tobatna endeu kumaha teu senang. Wallahu sami'un, Gusti Allah maha ngarungu, alimun maha uninga. Kajenteung kumaha ge urang ieu sejuta kali dosa, ai urang babalik ba Allah maha uninga, maha ngarungu. Ulah sieun-sieun rahmat Allah mah gede. Dek babari hayang ditarima tobat teh urang teh beda-beda jalana hungkul, aya nu ku ngaji, aya nu ku sedekah, aya anu ku bantuan, aya anu terus betafakur. Allah nyieun jalan bagi jelema anu endek ditarima tobatna beda-beda. Aya anu geus kieu bela aing geus moal ka mamana, aing ngaji bae lah tobat ka Gusti Allah, eta teh jalan tobat. Anu dibere daek manahanana hudang we ti peuting salat tahajud maca sholawat, jalan tobat. Aya anu hayeula aing keur ngora ieu da harta aing loba, ieu bae sugan aing mah ieu ja ibadah nu sejen teh bisa sedekah jalan tobat, macem-macem jalan tobat. Masya Allah. Aya anu teu ngahaja, aya anu tobat teu ngahaja. Teu ngahaja tobat teh teu ngahaja. Ongkos kieu. Aya kiai kitu diundang muludan, kiai diundang muludan, diharapnya nak numpak lagi, dibuka kopiahna, ngaran aja tuh, bari nyantai be, 9 sampai 10 lah, lewat kota, barang datang ke lampu merah, ayo WTS. Pak, bos, boleh nggak saya ikut? Boleh, katanya teh. Naik, ya, naik ya kajar. Barangkali bapak butuh teman semalam ini, saya siap untuk menemani bapak. Oke, kiainya hebat ya. Kiainya potongan pudoli merenya mah ya. Oke, jadi teh. Ayo. Ngobrol di mana nanti kita malam ini, cik mana? Ya terserah mau di mana ya nggak apa-apa. Aju kiai nama pakai kopiah apa? Maju pakai sorban. Jicak wetes, ji banyak kiai. Salah aing jicak. Ini bapak kiai ya? Ya mungkin. Enggak, saya turun aja di sini turun. Enggak boleh. Temenin saya sampai semalam ini. Enggak, cek turun aja turun. Jangan. Pakai mau kemana? Muludan. Ya saya turun aja. WTS ke bawah. Di jalan kayak saya turun. Jangan ikut aja muludan. Ntar habis muludan baru kita cari hotel. Enggak. Ternyata di hati namanya kiai ke hotel. Enggak, saya turun sini. Jangan. Udah ikut aja muludan dulu, ikut dulu. Saya kan nggak pakai jilbab, saya pinjemin ntar. Gampang jilbab mah, sorban saya juga bisa. Geus ngageter-geter wetes je, cekira saraing muludan. Datang ke tempat muludan, atuh kiai teh kan nginjem. Bu sini, kenapa? Ieu nginjem heula jilbab ye, ibu nyai tinggalin jilbabna. Oh iya, dibere kok ya. Tuh pakai jilbab. Waduh, waktu wetes kan geus sadangdan wetes cambrok nyawa saya cambrok atuh pakai jilbab kabaran ada gelis WTS na bajuna rada rapi biasa. turun kiai na pajar pemajikan kiai kan wow disambutnya anak diciuman ulu bulak balik. Ibu kiai maksudnya ibu kiai, alhamdulillah jarang-jarang kiai bawa istrinya, baru kali ini. Kiai senyum baik kiai ya akan gusiata. Lagu di forum bawah dah
Nah, itu kan misah tempatnya, ibunya ini dalam aja, iya dalam. Di jero antri jelema nu salaman tinggal WTS kieu. Aduh, aing jadi kos kieu cek cenah ieu. Sial kiai goblok cek cenah. Di hatena. Atuh terus we atuh karena ge ibu kiai atuh dihormat atuh. Segala susu, segala kopi kanaon kahayang, tapi nya teh jembar. Lantaran hatena kan lain muludan jana mah. Aing jadi kos kieu cek terus bae dihormat muludan lah biasa. Kiai teh nyaritakeun dina muludanana nyaritakeun zaman jahiliyah kan. Zaman jahiliyah teh loba WTS. Terus loba pezinah nyana terus menyimak cerik nyana didinya. Terus ieu nan ditoel ku jamaah. Ibunya kok nangis. Kunaon nangis teu nanaon sedih ibunya sedih ngadengi suami ngomong gos gitu sedih. Ya Allah ya Rabbi atuh kabeh ge tanu hadir dirinya cerik nyeun cerikan ibu nyai cerik kabehan. Masya Allah salokasi eta ceuri kabehan di luar kunaon sih carerik ibunya ina nganekeun suamina cerik atuh mah nya cenah urang teh cerik deui Masya Allah tinggal eta WTS mah bingung goblok cek cenah teh aing diceng-cerikan ku kabehan. Selesai ceramah beres langsung kan balik terus bebeja tanu diinjeman jilbabnya bawa aja ceknya nanti nggak usah dikembalikan. Oh iya terima kasih cek kiai nah udah ya pakai nyai ceknya nanti bagi kasih nggung banyak nah untuk naik ke mobil kan usah salaman kanyana datang ke jero kieu terus mau turun di mana cek kiai teh ikut jangan ikut kiai di rumah ada mbok saya. Kiai bingung nurun ke tadi yang turun diulah kuari mah dek turun bungen wah bahaya cek kiai nya WTS di pan waduh atuh akhirnya dia omongan saya itu menang macam nya tetep kuda turun bae turun diberi berkat bere deh duit ala kadar gitu. Balik ceri WTS kieu baiknya ada di markas jana kalau bari tipe tiga daharan cau berkat sangu berkat terus ya neuleunya ada dibere duit aya meureun 1 juta mata ku kiai teh ngalamun langsung tekad Gusti ya Allah ya Rabbi horenganan jelema mulia teh kos kitu cek cenah aing ieu teu kanyahoan teu nyaho aing WTS dicariuman ku kabeh leungeun aing dibulak-balik cek cenah teh eta aing pajar ibu kiai geus detik kiai aing tobat ka Gusti Allah ngadi-ngadenge pantat ceramahna ceramah kiai di zaman jahiliyah teh ya Allah ya Rabbi abdi tobat ti ayeuna moal deui abdi ngalakukeun kos kieu horenganan Masya Allah karim jauh jeung kehidupan abdi eta teu kanyahoan tah teu karasa tah tobat teh kan teu ngahajat tah gara-gara ngagoda kiai mentek ge goda kiai kabablasan sia kamaderes kiai du digoda ana wali harus modal si eta itu jalan hayang digoda Masya Allah tapi naon eta keur carita hikmahna dibere duitnya na kikieuan ya Allah ya Rabb ieu nu biasana menang duit teh lain hasil tapi ieu menang duit ya Allah ya Rabbi caknya mudah-mudahan ku duit ieu bisa kaula ngalaksanakeun ibadah tobat di sodakohan dibere berkat sodako eta haju beda menang ya Nabi salam kapan eta mah lain sambarangan cauna ge
Atuh caunang muludan makan lain deh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, shalawatullah alaika. Katakan asup kacau. Atuh kan aya sinar asup kadinya set. Aju didaharkan ke urang, masya Allah seger. Daharkan ke anak urang, seger anak urang. Anak urang isuk-isuk, ya Nabi salam ya Rasul. Hai, siapa yang Nabi salam? Emang ngilu muludan henteu cek cenah. Kok kasurupan? Ya Nabi salam. Sau. Kasurupannya Nabi salam teh budak kunang berkat. Manfaatna geus ulah didengekeun Muhammadiyah kos karena itu. Tah manfaatna masya Allah. Aya anakna kasurupan ya Nabi salamnya Nabi aya bapana tas muludan teu subuh. Niatna teu beres. Tah ieu sedekah kecerita bab sedekah kamanfaatanna masya Allah. Ti mimiti gudang tadi datang ke WTS tadi di sedekahan mah ya Allah ya Rabbi geng anu diberean bae terus taluk datang ka jana salat Jumat terus-terusan tobat neuk nobatkeun jelema teh ulah dinasehatan hungkus sedekah. Anak urang ge lunakna ge geura ge diberean. Saya tak cenah yang meuli HP beli tah sia boleh careka. Geus menang 2 poe deui hayang meuli HP deui sia beli deui tah ku sia jang ceuli sia tah HP sia. Antingkeun di ceuli sia. Beli deui tah irung HP-an. Kayaknya kieu aing we cenah mabok HP mah ye. Ngeusang mah abah aing cenah bangun maraheun amat lah geus mah moal mengkemas HP tuh. Daripada dicarekan mending belean aya tah sia. Yes. Belean. Masyaallah kari. Loba dongeng-dongeng ku sedekah maluluh geus eta mah komo tah lamun awewe anu tadi ditanya ngajebris teh neng ka mana tuh tanya kos boga beungeut teh masyaallah. Ya Allah ulah dimarah coba isuk sekali deui neng balik neng ngaca ya Allah masya Allah ulah yes beli apel 5 kilo pangkirimkeun ka ditu bijakeun dipepen gitu. Waalaikumsalam. Nah eta apel tidak pepen mana kan pondok teu di lawang ambo di lawang heula kebel-kebel mah tunggaran di kadaharan cokot kan beneran 3 poe jeruk 5 kilo 10 Waalaikum teh saya dipepen naon eta jeruk bawa ke jeruk bawa boleh je ate mah gua gitu ku sedekah mah lunak cenah ge ya Allah ya Rabbi lewat gaya neng di mana teh pabrik deres kan ngajawab bari meuceun-meuceun beungeut ge ngajawab kamari mah ngaca nek mana iku mah pabrik gitu geus aya soran kan ku hari mah nah iya pokoknya aku bajingan mau benang main naon ge sodako maksudna keur cerita sodako awewe hese kumaha bae ge je komo awena kanyahoan hayang motor bawakeun motor teh bisi di ka mamana pake bae kitu Gus pake biakeun ka ditu tutur Assalamualaikum nanda motor tisa dipepen maksudna naon bisi di ka mana ieu pake bae ji maksudna dibikeun teh naon henteu ieu mah pake bae heula teu jaritakeun kos kitu tah kuncina tah STNK-na nya lagi kan kieu bager amatnya bager ai beungeut teu sabaraha cek cenah bager tah kan boget gitu tah itu si itu kasep tapi cek ngejat kurang bager tapi si mah aya dibandingkeun ku urang beungeut mah ieu mah beungeut perang tapi bager tah mulai gitu nggak apa nggih neng di mana pabrik emang mah mana tidur juga kenal itu dah ya tah geus tek and jeep ngaranna tuh mulai geus
diantarkan ku nya Assalamualaikum salam ieu naon antarkeun motor pake bae sudah sin kana tuh pokona malah laki mah pake bae teh maksudna mah untuk merogoh hatinya kan tah eta sedekah babari jasa geus ka ditu na memasrahkeun diri anu tadina urang ngudag jana kuari mah nyana ngudag urang kuna teh sedekah nu tadina daekeun bisa jadi teu daekeun tadina urang geus aya jalinan I love you cinta panas ahmarana geus panjang panas ka tiba-tiba kuari jadi kos kieu ye horenganan kurang sedekah baheula makan disebutna mahugi sedekah keneh teh ge ngan bahasana kabebena mah mahugi sedekah eta ge sedekah juring iya beker carita bab sedekah jadi ngaleuleuskeun hate masyaallah belah dituna tutahhiruhum wa tuzakkihim biha dongeng sedekah mah geng bisa jadi tobat WTS bisa jadi tobat disodakohan kos gitu kemudian eta cikeneh nu awewe nu embungeun ku sedekah mah bisa jadi luluh polisi galak ka urang sedekahan ku urang kerjasama jeung nyana moal daekeun angkep sejuta kali urang boga kasalahan moal daekeun angkep kajian kumaha ge urang teu make helm aya polisi di ditu ye sia sugan teh saha kitu ulah kitu atuh di hareupeun aing mah dadah moal daekeun geus sedekah alhamdulillah ieu keur carita aslina khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha moal eta mah urang anu sedekah muludan di masyarakat kanyahoan Mang Haji Pendi cenah kunaon sedekah mulut teh lain nyokotan sedekah nu benci da lain saurang salembur tapi lamun urang sedekah Mang Haji Pendi cenah mere kebojang muludan salembur nyaho kabeh mah keur carita nyaho behelan nyokot salembur nyahoan kabeh demantak eta nyana kuari kos kitu teh salembur nyahoan kabeh kos kitu naon cenah kos kitu pokona mah eta salembur nyahoan eta sedekah bedas sedekah ya Allah bedas sedekah lain non gitu ngaranna lain letik-letik bedas duniana akhiratna bedas di akhirat aya jelema anu tiis batur kapanasan kok tiiseun amat eta mayungan sedekah urang waktu di dunia sebab waktu di dunia jelema kapanasan hatena kulantaran butuh dibantu ku nya jadi tiis hate di dunia bakal karasa jaga di akhirat tiis Masya Allah mait anu di jero kubur anu loba kekurangan bisa katulungan aku sedekah bisa katulungan anakku sedekah mait ya Allah ya Rabbi bedas jasa sedekah khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim bi shalli alaihi doakeun ku ajeun Muhammad sebab doa anjeun teh sakanulahum nyieun katentreman katumaninan ya Allah wallahu sami'un alim alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadi apa katanya rawan geus ditakrir apaleun para sahabat lubana jeung para rekan bahwasanya Gusti Allah teh narima kana tobat ti para hambana wa yakhudhu jeung narima kana sedekah-sedekahna
apalen jages di bejaan ti jem tilu keneh ku Kangjeng wa anallaha jeung sanyana Gusti Allah wa Allah at-tawwabun sangat nerima tobatna terhadap hambana ar-rahim turulas asih ka hambana memantak di dia istifham li takrir tujuan daripada istifham ieu teh ngahudangkeun kana tobat ngagerakeun kana tobat jeung sedekah supaya urang kabehan secara umum daek tobat tur daek sedekah mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa tobat tur dibere daek sedekah dibere babari sedekah sehingga ngajadikeun cukang lantaran salamet jang diri urang sedekahan diri urang sedekahan indung bapak urang sedekahan dulur-dulur urang abe urang jaga di akhirat babarengan menuju rahmat Allah Subhanahu wa taala yakni surga Allah melalui sedekah urang bi barokati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.